Aduh, aing kudu masuk di Arab ku hari. Aduh, ya mah terjadi gara-gara ketinggalan kapal. Geus 2 poe aing nangguan. Tetep aing masih ketinggalan. Ulung eta kapal geus digebayan ku aing. Masih bae hiber. Aing biar aing mending balik aing. Aduh, kumaha nya muka panggil mama ieu nya. Pancong eueuh teu kabelikeun. Aduh, bisa mamarahan nih masih aing mamai. Teh, Ih, Mak, bajunya mah bagus, Mak. bagus baju aing. Coba bang balikin uyah aing ka itu. Ini beak uyah aja masa. Iya, baju ira meulin jeung Mak. Kamari aing mau di baju bagusnya. Apa saya itu dibelikeun, Mak? Heh, ya. Atuh aing ukur aing doang meuli baju ge jeung dia mah. Kan dia hang ge pancong, pan pangacong eueuh. Kamu ada salah dia nih, pondok aing Indomar. Atuh pan andek meuli Suprije, Mak. Ceritana mah andek meuli roti ieu, roti Jepang. Ngomong geus teh aing bagus teh bajuna. Ada bajuna mah bagus, Mak, ieu. Pasti baju partai lo keneh tuh. Bubutna mah goreng, Mak. Orang aing sekolot, coba tentang balikin uyah aing ka itu. Ya, orang pakai aja nih jajan pon di kantek di paralon gede. Oh, Mak. Gerak aing masak ya, yo ya apa. Aduh, kumaha aing nyam gapang si aing mamanya. Kemarahan jasa doang ngasih mama kai. Tang beli naon tadi aing kumainya. Aduh, poho. Mak, tadi beli naon, Mak? Poho aing, Mak. Mak. Aduh, hari dia. Mau di uyah, cak aing mau di uyah. Poho aing, Mak. Gegeran mesti tutung tuh, jangan panggil aing. Uyahnya, uyah. Oh, uyah, ingetin. Uyah. 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 Irma ya. Irma. Rehe aja. Minaon aing ah. Aduh, mana ada? Mak, mendingan tadi, Mak. Aing pleng angkat bang saya tak aing itu geus si mama ieu. Mak. Mendingan tadi, Mak. Uyah, aing ya uyah. Kaburu be dia tutung, panggil aing. Oh, uyah apa yang poho, Mak? Uyah ya, hahaha. Uyah. Tong siapa? Kaburu aja mah panggil aing ti. Uyah. Oh. Uyah. Naon ieu di dieu? Ada aing dikradit naon ya? Kebeneran adik. Ayang aing kan ieu keur galau we pasti nama teh dibelikeun pancong ku aing. Ini ku aing jajak jajan lah hampir keur nyekelan duit. Mana sih udah mau mun aya ku aing. Keun milukeun ku aing. Ngajanjian ongkon nak melikeun pancong. Aduh, ya bikang kamari teh. Kamana taleumpangna ieu? Dituturkeun ku aing teu panggih. Kudu diilikan ya ku aing sampai timu. Lain naon? Timu jeung si bete mangke moal endah eta. Kapiheulaan di bae ke aing. Kudu gerak cepat ya mah aya ngimukeun. Soalnya sakit dia gantung dia si utang kemana dia. Sayur tandi uyahan dia. Sayur tandi uyahan gak ngabang jelema. Ih, bener-bener bukan anak hiji yang dikantek mirip kontek toh. Mak, dekat mana, Mak? Dekat Mak Don. Sama tuh. Ayo baturan emah ayo beh. Jebret, Mak Dun. Duh, mah. Ayo sagar anak. Iya nak angkat aing mah Dun. Oh, di Arab teh. Heeh. Kan pantesan gelis. Atuh di Arab ieu dekat mana, Mak? Ulu kena madun tadi nama. Apa kan aing yuk. Heuh anjir tadi membelikan anak aing dak beli uyah teh datang matang. Neng ayo. Hari neng tapi ada naon bae. Itu kuliah. Kuliah. Iya. Oh, di TKW. Iya. Nurut mana dia burung? Oh, Atau gua mah. anak dari TKW, dia dari Gua TKW. mah jauh raga dina tangkal kan. Tapi kan ini anak kandung dia, tapi gelesan sih, jadi pesan mirip karena dia.
Sayuran. Sayuran di kita buru hujan ya. Kita anak dia holokan gelis baca Arab. Oh. Sayuran kan si hujan, jerobenya di luar. Kehujanan, dulu jeruk mah cair. Aduh enggak jadi di luar mah. Ayo asap. Ayo naik. Aduh, karsel amat tidak lembur muni rehe amat cara rempleng. Mending aing panu si bebek di rumah aing sabari ngancap bulin. Beb di rumah. Ayo lin. Beb. Ayo pantona molong tapi ujul mana yuk? Kemana ya? Selah aing lembang nih. Apa ulin gitunya? Kang si mamai. Bare tolong coba kowe. Kue pancong kemar kue kita belikan sayang mamai. Mes lah kue warung baik, kue nabato sugandaikeun nabato ge. Kebenaran itu ayang aing di luar. Jangkeun kue lah. Ayang, ulah ngalamun atuh ya. Nangguan dia di kamari, bae. Mana pancong? Di pancongnya. Yang lain ini malah pancong. Atuh lain itu mana batok di warung. Janjian ge pancong, non meuli nu kieu. Yang ubah pancong lagi eueuh kabeakan. Amun aya mah yang dibeli jeung mamang-mamangna. Kain menek marah sama ngabohong bae Panjang siapa marah kain. Ya, bukan ya. Aduh. Kemana you bikan? Ya kemari ya aing. Kadi tuh ada panggi. Ih. Aduh. Capek aing budak di koper. Aduh lain di dia. Sing. Capek. Mas di kang kamarinya. Dan si aja ta. Ji. Dan dia ke Arab jadi TKW, Ji. Anjing dia sok kali wong sanuju awewe yang sarangan baiti tadi. Aing kumat. Aing mah tomat. Astagfirullah. Saha nu ngomong tomat, aing ngomong tomat henteu. Saha si Mamat jeung mah teu kenal. Aing geus bodo amat lah. Pusing aing ngomong jeung dia mah. Oh, sekarang ngising itu. Pusing kapaparan. Yang mana dia? Bebek Irma tuh. Bebek Irma be dia. Saha kitu dia? Sana si Irma kitu dia. Di hati mana baik ketinggalan jam segala macam. Atuh bebek Irma mah geus jadi kabogo aing kuari mah. Kela. Kira tadi apa bogohan yang saya tak? Eta teh pas aya si Amin kan aing teu dinga bobogohan jeung bebek Irma. Kok yang teh nyahonya? Lah bodo amat lah. Dek si Irman jeung dia ke, jeung saha ke, aing mah geus boga inceran anyar, pokona mah. Ikan anyar. Paling bade nu kamari teh meureunnya. Wah, atuh nu kamari mah geulis eta mah. Wah, wan endah we pepet kitu. Ari ieu anak kesana yang namina saha? Ulis. Oh, Ulis. Jodohkeun bae anak aing atuh. Dekeun ti arek dia nah. Atuh geus kieu mah daekeun dong mah. Aing mikiran si Neng ngadakeun teh kana anak mah. Bisa teh daek doang. Nah, Ulis nangguan di bapaknya. Geus lo ka jauh nya. Dinya di luar. Di luar bae juk nah artinya. Obrolan kolot namanya. Malah nyambung jeung kolot mah. Jubeb. Atuh anaknya gelis kitu jodohkeun teh jeung anak aing. Dekeun ti arek dia nah. Atuh daekeun anak aing mah kumaha aing. Teh daekeun mah dicolok jeung ieu jeung obeng. Kan walaupun omong urang. Ini mah kesepakatan urang bae. Atuh hayu bae lah sia. Nya. Ketika orang jodohkeun ka barudak. Terus aing mah tara gelis kitu tara. Aya boga minantu gelis kitu rajin pan manehna. Daek Arab lah ngabantuan indung. Tapi si Ulis daekeun teh nya janaknya mah goreng. Atuh dipaksa lah ku dia. Wes kitu. Daek bae kitu bager mandun mah kitu. Geus tang eta make ku aing di Gila masalah urang nya urang dibahas teh. Aduh, nulis amat aing capek amat aing kan bos aing. Ini ya bikin gelis nih masih betem. Tangkeun dah koeng.
Ini eneng gelis. Ini eneng gelis. Nama nasa kenalan atuh. Kami Ulis, adik dirinya namanya Saha. Oh, Les. Nama kami Michael. Halo, kemana ya nyilikannya? Ai, tapi kan kemarin udah dilikan ku aing he. Akhirnya kapanggih. Jodoh mau semua jauh. Ini ngomong-ngomong sih dah, sekali dia karena saya tanya. Dan dah yuk. Ngomong ini sesuatu kamu macan. Kadang nggak acan ya. Dah saya kenal dia. Ngobrol lah, jangan kamu goeng itu kan aku dia. Di sana sekolah karena kenal. Dia macem-macem dia sama aku dia. Kan sugan. Jadi salam ke aing. Ih bener eta dak bikin kamari. Ih tapi lumayan dak tulis. Pepet ku aing deras kieu. Komang itu dasar lainnya tadi ngaranna Michael. Wih gagah dia lalaguan, ngaranna Michael. Ngaran daseh jadi Michael. Tong didenges ieu mah kurang sasendok. Ke. Ngomong-ngomong, sangaran atuh. Ulis. Oh, Ulis. Emang sahana madun di dia. Nuju amang jeung emak. Oh, emang anaknya sah gitu? Anak baju beda. Oh, anaknya teh Jubed. Anak teh Jubed burung boga nu geulis nya. Kan eta teh Jubed cicing-cicing bae. Tadi namina Ulis ya. Nya. Tapi boleh teu mun ku kami dipanggilna Ale. Naon artina? Ale. Artina Ale. I love you. I love you tuh, mama. Ih, lain ka dia aing mah. Bangsat doang saya tak ngomong alap segala. Dah kowe teangkeun ya. Ayo Ulis tos gaduh kabokon kacan ya ngomong. Kasih leng-leng. Jangan dia ka dieu. Diuk lah kenalan ngapi Kang Golis. Yang mohon media di Kang Golis. Boga beungeut aing nyaho mata aing ge poe Yang berpun aing dia tadinya. Betul lah. Neng, kenalan atuh. Mainnya sa Ulis. oh, Ulis. Hari didinya namanya Saha. Jo, Naon Jo? jodohmu. Bejakan si Irma dia ku aing. Geus boga si Irma geus ieu hayang keneh bae. Yakin aku yang si Irma. Tapi si Irma mah jadi pertama aing sih jadi kedua aing. Emang daek jadi lupa dua. Daek teh neng jadi kedua. Daekeun ka dia mah. Saking beungeut aing ganteng kieu gerak kumbungan. Kayak beunang ku aing deukeun bae dia. Aduh, ayang mamai aing dia. Aduh, galau ieu mah. Juga mah, saya tengah dulu aing lewat. Gitu. Yang si mana dia? Di mana dia? Ya nanti main dia. Di mana dia aing Kang Gulis, kira ada kali itu bisa terkagehan sama ku cikion si daksir. Bener ieu, Cos. Percaya dulu baik kali itu. Kira kali itu bisa terkagehan. Ayo dikirim mah dia. Ayo. Tuh, tem. Gimana? Nah, teman Cos, bikin kamari, Cos. Kemarin emang dia pernah nggak dulu? Nggak dulu aing ke pasar. Saya teh kencan sing dia budak doang ya. Tapi kok ID mainnya? SJK, lihat naon dia juga main. Aku main. Ya dia. Jadi bikin gelis. Asyik. Balik segala macam dia ngomong gitu. Masuk aja main-main. Bacos, lihat naon dia dipilihnya. Oh, salah aing. Oh, sini aing didinya mah, pantes nah didinya aing mah ya. Neng. Dari Amanda kagak ranggu aing bae. Kaki aing kerjomblo darah ratang deui. Siapa wong, geus ditakdikeun JK siapa? Can nyahukeun da teh nyokon menjadi jodoh aing. Moal nangka hayangeun si Neng ge ka dia mah wong. Terus ayeuna ka saha ka dia kitu. Atuh lah secara aing mah kasep wong. Dijakeun ka si mama dia. Hayo dan kumaha dia geura. Bodoh amat. Banget biasa bae tetah. Nyaho banget dikitu-kitu. Kado bikang gelis dari amanya. Geus mah goreng saria. Apa aing mau jomblo keneh dia? Siamang geus takeun jomblo, JK tah sarua jeung si Kiwong. Halah bodo amat aing yang penting mah aing gendep.
Mak aku lagi boga aing ge. Moal nangka boga dari mah. Dia aku yang biar ke si mama yang kayak dia. Panjang aja kak. Opa ya sieun. Ah, guys dari ngomong non, aing dek kenalan ya. Neng, sana mina, Ulis. tem. Non yang, saya kangen ka aing. Nah, ta cecaklan lengan. Lebok ta, lebok ta ke dia. Itu yang cuma kenalan doang. Kan dia. Tinggalin. Cari kanan Selamat Mai, sisi kanan. Ngelabu dari akal itu. Lebok ke dia, lebok ta. Mau cek gom sia. Sia. Yes ya. Itu yang, aing mah cuma kenalan doang yang. Tadi ceklan lengan. Atuh cuma kenalan doang yang. Geus aing mandung kenal jeung dia deui lah. Ih ulah gitu yang. Yang. Madul, ngomong-ngomong udah kenalan tali di luar. Tanya coba ontong. Coba tolong bisi kumaha mana aing. Heh, utem. Anon di doang jadi ubay. Baru dakman wali malen aing. Mak, ngomong-ngomong iya anak sama gelis amat, Mak. Anak si Jubed eta mah dia. Mana dia uyah. Poho aing, Mak. Laju mana dia kembalian duitna? Atuh beak mak wae pakai jajan. Dia nyaho. Ben main, coba marahan. Biasa marah kan? Oh, iya. Hakan boleh. Iya. Mak tuh ulah, Mak. Aduh, Mak nyeri, Mak. Atuh sayur aing kumaha? Uyahan. Nes, kabur ya aja. Kabur ka. Mak. Ya. Oh, Mak. Mak, dia sayur tangki lo uyahan. Oh, dia mah najiseun. Ada naon? Si anak aing tak mau ulah malah dia pergi beli kan uyahan. Panengnya ngumpet gelepuk gitu di bukan sia. Wah, apa najiseun si anakna? Dia kemana? Baik kan di sare. Geus kira atuh dia masak meureunya. Oh. Aja aing teh. Neng, hayu euy, Neng.